walaupun si bapak nggak ada juga. Mama sayang Neng, Neng juga harus sayang sama mama ya. Mohon mah. Woi, eta mana jeung saha? Lain mana kemet? Ngeganggu wae, aing keur terharu kieu teh. Oh, keur terharu maneh. Eta jeung saha ieu maneh? Yang budak urang atuh tingali geulis kieu siga urang. Ari mana iraha kawina? Eta bapana nu mana ieu maneh? Tah eta mah urang teh bingung, soalnya nu asupna leuwih ti hiji, jaba di masker. Kenapa sakeut? Sia mau balik eta kitu wae. Boy, mana kunaon? Mana kunaon si boy? Sok ngomong ka urang. Nyeri hati emang urang teh emang. Tuh, jadi hati kunaon? Ay mana si boy? Sok carita ka urang buru. Mang, urang teh diperkosa ku tiluan. Alah sia karunya teuing. Mana inget keneh teu? Pelakuna sawae. Hayu urang laporkeun. Buru urang laporkeun. Mang, urang nyeri hati teh kieu. Diperkosa teh ngan ku tiluan mun ku 8 urang seubeuh. Awewe ge pensiun. Sok atuh. Aing cabok. Dasar laki pengecut wanita kak wewe hungkul. Neng. Arek traktir, baik teu. Nyahoyong atuh Emang bade laktir naon? Geus nyiapkeun keur Neng. Basok bacitul. Anu varian rasana loba. Pokona mah nikmat. Mantap. Merekna naon Terus alamatnya di mana? Naon atuh nanyakeun merek lain calana ari aya. Pokona mah anu memproduksina Bacitul Teh Ayu anu alamatna tah. Di dia alamatna. Buat kalian yang mau pesen Bacitul Teh Ayu, kepoin ya alamatnya ya. Nanti di sini ada nomor WA. Oke? Ayo tuh
pisannya, Aa. Cantik doang. Sukanya sama cowok pengecut. Naon? Da abi mah suka nage kancis Aa sanes ka Aa. Biasanya cewek matre. Yang Neng teh erek jujur. Jujur naon hari ini. Sebenarnya Neng teh geus boga nu anyar. Hayang mah. Lu bener Neng. Aduh, Neng mah tega mah kurang kumaha sok. Pas Neng bahasa cilaka bela-belaan mah ngadonorkeun darah tah ka Neng. Pokona mah disertaina mah rek kuenta digantian tah darah anu kuat didonorkeun ka Neng. Aa mah nih hitungan. Lain hitungan. Pokona mah teu nyahona naon eta darah anu didonorkeun ka Neng minta dibalikeun deui teu rido mah. Nyangga satu kuning dibalikan sabulan sakalinya dicicil kuning kemet tas ya. Ini mana sopek